Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui sareng simkuring Aep Saifur Rahmat dina pangajaran basa Sunda. Simkuring salaku pangatik basa Sunda seja ngadugikeun materi anu aya patula patali sareng materi basa Sunda. Dina danget ieu urang pedar materi ngeunaan tarjamahan. Tah, ayeuna urang pedar ngeunaan wangenan atawa harti narjamahkeun. Tah jadi narjamahkeun teh bisa secara lisan, bisa oge ngaliwatan tulisan. Narjamahkeun lisan ku urang bisa katiten upama aya tamu ti nagara deungeun, ngobrol jeung gegeden di nagara urang. Lantaran ngobrolna dina dua basa anu beda, sok disadiakeun panarjamah. Tah panarjamah ieu tuluy narjamahkeun obrolan secara lisan. Ari tarjamahan ngaliwatan tulisan mah bisa dititenan tina tarjamahan karya sastra atawa karya ilmiah. Tah jadi nu dimaksud narjamahkeun teh nyaeta kagiatan ngarobah hiji basa ka basa nu sejen kalayan teu ngarobah harti jeung maksudna. Hideep oge kungsi meureun nya maca karya tarjamahan. Upamana maca novel asing nu geus ditarjamahkeun kana basa Indonesia atawa Sunda. Dina ieu bab hideep bakal diwanohkeun kana rupa-rupa teks tarjamahan sarta ngaanalisis basana. Leuwih jauh teh eta, hideep oge bakal dibere pancen pikeun narjamahkeun hiji teks dina basa sejen kana basa Sunda atawa sabalikna. Tah, ayeuna urang kudu apal naon tujuan karya ditarjamahkeun. Ari tujuan hiji karya ditarjamahkeun teh sangkan balarea atawa masyarakat bisa milu maca eta karya dina basa sejen nu leuwih dipikaharti. Ari karya nu ditarjamahkeunana biasana mah karya-karya anu dianggap fenomenal atawa karya masterpiece. Lian ti eta bisa jadi lantaran nu nulis eta karya teh kasinugrahan hadiah saperti hadiah Nobel sastra. Karya masterpiece teh memang sok ditarjamahkeun kana rupa-rupa basa. Tujuanana sangkan eta karya dibaraca ku masyarakat nu leuwih lega. Salajengna urang pedar ngeunaan metode narjamahkeun. Tah jadi aya sababaraha metode anu biasana dianggo pikeun narjamahkeun. Kahiji, narjamahkeun kecap per kecap atawa sok disebut tarjamahan satya. Dina prosesna nu narjamahkeun teh kacida satyana kana teks asalna. Cara narjamahkeun kieu teh hasilna sok karasa kaku. Teu beda jeung proses narjamahkeun hiji basa nu sok dilakonan ku Google Translate secara digital kana rupa-rupa basa. Nu kadua, narjamahkeun secara semantis atawa sok disebut narjamahkeun bebas. Dina prosesna nu narjamahkeun teh teu pati satia kana teks asalna, tapi diudag harti atawa maknana bae. Anapun aya kecap nu teu ilahar kapanggih dina basa aslina teu jadi soal asal karasa ngeunah ceuk rasa basa tarjamahanana. Anu katilu, aya nyadur atawa sok disebut adaptasi. Tah nu ieu mah geus lain bebas deui, tapi memang mindahkeun alam, mindahkeun rasa atawa mindahkeun suasana asalna kana alam, rasa jeung suasana nu nyampak di sabudeureun nu narjamahkeunana. Nu kaopat, narjamahkeun secara idiomatik. Nyaeta mindahkeun idiom-idiom nu nyampak dina basa aslina kana idiom nu nyampak kana basa sejen.
Contohna bae, paribasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Bisa diterjemahkan secara idiomatik karena bahasa Sunda. Jadi, cikaracak denggang batu, laun-laun jadi legok. Atawa idiom manzada wajada tina bahasa Arab bisa diterjemahkan karena bahasa Sunda. Jadi, lamun keuyang tangtu pareng. Tah ayeuna urang pedar ngeunaan lengkah-lengkah terjemahan. Tah jadi sameme urang narjamahkeun teh tangtu aya lengkah-lengkahna heula anu kudu disiapkeun. Tanu kahiji teh nyaeta nyiapkeun teks. Tah jadi kudu disiapkeun heula teks anu rek ditarjamahkeunana. Satuluina maca dina jero hate. Tah jadi proses anu kadua teh sanggeus teksna aya teh nyaeta kudu dibaca. Macana nyaeta dina jero hate. Terus nu katilu sanggeus dibaca tangtu urang kudu paham kana alur caritana. Tak urang geus paham kakara urang narjamahkeun ieu luyu jeung kaidahna atawa aturan-aturanana. Tak sanggeus ditarjamahkeun tangtu anu pamungkas nyaeta mariksa hasil narjamahkeun. Tah ayeuna urang pedar ngeunaan aspek kabasaan anu aya dina materi tarjamahan. Nu kahiji ngagunakeun idiom dina terjemahan. Tah urang kudu apal heula naon nu disebut idiom. Oge aya naon wae jenisna atawa wanda idiom teh. Tah nu kahiji nu disebut idiom teh kekecapan anu mandiri dina hiji basa atawa ceuk kamus LBSS mah keanehan basa anu mekar tur hirup. Tah salajengna ceuk Yayat Sudaryat mah dina buku Ulikan Semantik Sunda, idiom teh nyaeta pakeman basa atawa wangunan basa anu mandiri sarta harti anu dikandungna teh teu bisa dihartikeun sajalantrahna. Satuluina wanda pakeman basa di antarana aya babasan jeung paribasa, aya gaya basa, caturangga jeung uga. Tah eta nu disebut wanda pakeman basa. Terus salajengna anu kadua nyaeta nganalisis hasil tarjamahan. Nyaeta luyuh henteuna atawa merenah henteuna hasil tina tarjamahan. Tah eta proses nu kadua nyaeta aya nganalisis. Jadi tina hasil tarjamahan eta teh bisa kapeunteun luyu atawa henteuna atawa merenah henteuna hasil tina tarjamahan. Tah ayeuna urang pedar ngeunaan contoh-contoh tarjamahan. Tadi dieu aya contoh tina basa Sunda ditarjamahkeun kana basa Indonesia. Tah ieu anu bakal ditarjamahkeun teh nyaeta tina idiom teh bisa tina babasan jeung paribasa, bisa tina gaya basa jeung sajabana. Anu kahiji lodong kosong ngelentrung. Lamun ditarjamahkeun kana basa Indonesia tong kosong nyaring bunyinya. Terus nu kadua uyah tara tetes kaluhur, teng manuk, teng anak merak kukuncungan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Teras salajengna nu asih dipulang sengit, air susu dibalas dengan air tuba. Teras nembongkeun sihung, lamun ditarjamahkeun teh nyaeta unjuk gigi. Salajengna kudu bisa pindah cai pindah tampian. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Salajengna jawadah tutung biritna, sacarana. Tah lamun ditarjamahkeun lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Eta contoh tarjamahan tina basa Sunda kana basa Indonesia. Salajengna aya contoh tarjamahan tina basa Indonesia kana basa Sunda. Tah ayeuna mah urang tengetan wae contona. Semasa bermukim di Osaka, Jepang, saya mendapatkan kesempatan untuk membaca buku-buku teori sastra dan budaya yang sebelumnya tak pernah terbaca, karena bukunya pun tak pernah sampai ke negeri kita. Maklumlah, impor buku ke Indonesia mengutamakan buku-buku kedokteran, teknik, manajemen, dan sejenisnya. Sedangkan buku mengenai sastra dan budaya tak pernah masuk ke sini.
Karya-karya sastra pun tak pernah masuk ke sini. Buku cerita yang masuk ke sini hanya sebatas bacaan pop yang di negerinya sendiri dianggap sampah. Tina teks terjemahan bahasa Indonesia tadi, urang terjemahkeun kana bahasa Sunda. Contohna sapertos kieu. Mangsa mangkuk di Osaka, Jepang, kuring meunang kasempetan macaan buku-buku teori sastra jeung budaya. Anu samemeh nama tara kabaca, da bukuna tara nepi ka urang. Bubuhan buku impor ka Indonesia mah ngutamakeun kadokteran, teknik, manajemen, jeung sabangsana. Ari buku ngeunaan sastra jeung budaya mah tara arasup. Karya-karya sastra ge tara asup. Buku carita anu asup, ukur bacaan pop anu di nagara nama dianggap runtah. Tah ieu masih dina contoh-contoh terjemahan. Jadi lianti diterjemahkeun dina 2 basa, terjemahan oge bisa diterjemahkeun dina 3 basa. Contohna teh teks aslina tina basa Walanda, tuluy diterjemahkeun kana basa Sunda, oge diterjemahkeun kana basa Indonesia. Tah ieu contohna mah tiasa dibaca, tiasa ditengetan wae. Kumaha terjemahan tina basa Sunda atanapi tina basa Walanda kana basa Sunda kana basa Indonesia. Atanapi tiasa oge misalkan tina basa Inggris kana basa Indonesia heula tuluy kana basa Sunda. Tah kitu rupa-rupa contoh-contoh terjemahan. Sakitu anu tiasa didugikeun dina lawungan ayeuna, kin urang tepang deui dina lawungan anu sanes. Tutus langkung ke panghalang, bobos sapanon sareng sapakan, hapunten anu kasuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.